anu dipihormat nuhun belum di ya, tempatan saya rada bingung itu tadi acara naon keleresan namanya lungsur di sinar resmi kampung adat di Sukabumi nembe sim kuring ngawaler aya nu naros adik Kang Didi teh agamana naon pada tanggal di Purwakarta di Bajuan sim kuring ngawaler kieu agama kuring teh agaman kuring teh sumerah diri ke alam kabeh sumerah diri ke alam kabeh teh sumerah diri ke alam lahir sumerah diri ke alam batin sumerah diri ke lemahna sumerah diri ke caina sumerah diri ke angina sumerah diri ke panan poekna lain Islam can bisa ngaku sabab lamun urang aku berarti pengakuan lamun urang pengakuan berarti urang teh aku-akuan lamun urang aku-akuan berarti urang teh nyembah ka diri sorangan da Islam mah sifatkeun Gusti nu nangtukeunana nah urang teh Islam apa lain urang Islam apa lain lain urusan ustad lain urusan kiai lain urusan DKI masjid lain urusan ormas lain urusan partai urusan Gusti nu ngawasa diri urang dilebetkeun ka golongan Islam atawa lain Gusti nu nangtukeunana ulah nyieun hukum Gusti dicandak ku jelema surga diatur ti ayeuna ieu bakal ka surga ieu bakal ka neraka aya peron pembela agama napan urang nu dibelaan ku agama bising sageun aya peron pembela Allah pan teu kira-kira ngahinakeun teh nah teu paham kanu tauhid nah kulantaran eta ceuk kuring teh kieu pan manusia teh diciptakeun tinu opat hiji tinu taneuh dua tinu cai tilu tinu panan poe opat tinu angin panan poe disebutna seuneu nah urang Sunda nyebutkeun ieu disebutna papat kalima pancer ai papat kalima pancer teh nu opat mancer kanu hiji makuan mantake istana disebutna pakuan ai pakuan teh ajeg lamun opat geus ngahiji jeung nu hiji disebutna papat kalimat tunggal ajaran ieu disebarkeun ku Siti Jenar di Jawa Tengah di Cirebon di Banten disebutna ajaran pribumi papat kalimat tunggal jadi jelema nu semerah diri ka Gusti ceuk kuring nyaeta jelema nu sumrah kana taneuhna sumrah kana caina sumrah kana angina sumrah kana panan poekna ceuk urang barat disebutna hukum alam ilmu pasti teh eksakta kulantaran kitu rukun hirupna kumaha rukun hirupna teh nyaeta nuturkeun kahayang ieu kabeh alam nuturkeun kahayang angin nuturkeun kahayang panan poe nuturkeun kahayang cai nuturkeun kahayang taneuh nuturkeun kahayang-kahayang ieu kabeh engke lahir penelitian anak kumaha di gunung kudu kumaha di laut kudu kumaha di pertengahan kudu kumaha tinu ilmu birokrasi disebutna tata ruang nah jadi lamun urang nyebutkeun unggal poe sumrah diri ka Gusti terus kegorowokan sumrah diri ka Gusti da bingung kudu sumrah ka saha nu antukna disebut sumrah diri ka Gusti teh dipahami agama jadi fikih kulantaran dipahami agama jadi fikih lumpatna ka nu mazhab kulantaran lumpatna ka nu mazhab sumrah diri ka Gusti teh teu sumrah-sumrah pasea we da unggal poe da beda cara sumrahna ajaran Sunda teh eta agaman Sunda teh kulantaran agaman Sunda teh eta kalimatna kieu ceuk urang Baduy macana lamun ponok montong disambung mun panjang montong diteuteu hirup kudu luyu jeung kudrat jeung irodatna kudrat jeung irodat teh papasten teh kodo jeung kodar teh ukuran jeung takaran jadi kasundaan teh nu kumaha ari kasundaan teh nyaeta sumrah diri kan ukuran jeung takaran anu geus jadi katang Tuan Gusti lewat naon melalui naon nincak tinu naon nincak tinu katang tuanana teh katang tuan alamna jagat gede jagat leutik kulantaran eta jadi ugeran kasundaan teh nyaeta nilai-nilai hiji keyakinan fundamen tinu hiji komunitas bangsa nu ngaranna Pajajaran ari Pajajaran teh nyaeta pasifatan nu naon nu sarua saamparan sajajaran mantake di Pajajaran teu aya cacah teu aya mena sifat orang Pajajaran sosialis proletar komunis nah proletar sosialis komunis teh naon ieu teh komunis eta sanes disebut komunis di dieu teh nyaeta sistem pangwangunan kahirupan anu kolektif
Disebut kolektif teh lahir budaya gotong royong. Tinu budaya gotong royong kalimatna teh kabeh manusia teh dihijikeun ku rasana, sareundeuk, saigel, sabobot, sapihanean, kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salogak. Begitu sareundeuk, saigel, sabobot, sapihanean, kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salogak, kamanunggalan diri jeung Gustina, diri jeung manusana, panon jeung awasna, irung jeung angseuna, letah jeung ucapna, ceuli jeung danguna, diri jeung kaikhlasanana. Disebutna teh kalimat ieu sajajaran teh pajajaran teh ieu. Tinu sistem pemerintahanana kolektif, kepemilikan tanah nage teu aya individual, sadayana kolektif. Ieu aya keneh ajaran ieu di kampung adat. Mantap kan aya leuit bungsu dugi ka simkuring kamari menakan pare di hiji leuit di daerah Sukabumi, umurna 20 tahun kapengker teu acan katutu. Nah kulantaran kitu sumerah, nah kulantaran sumerah hukum tatanena nuturkeun kahayang alam, nu pondok mentong diteuk-teuk, nu pondok mentong disambung, nu panjang mentong diteuk-teuk, nuturkeun kudrat jeung erodatna disebutna hayati, cek urang Arab mah. Hayati teh silih hirupan, mantake konsep tatanana ge silih hirupan. Silih hirupan, kulantaran silih hirupan, hirupna teh silih hirupan. Nah, kadieu kalumpat kadieu. Kacai jadi seleuwi. Naon artina? Begitu asup kacai, ta urang Sunda mah jadi kalimat sate kalimat persenyawaan jeung caina ge manunggal jeung cai makna teh manunggal teh artina kapanggih jeung eusi caina jeung jero mantak ge urang Sunda mah lamun ka Gusti lain ka luhur tapi ka dieu henteu tang urang mah diajarkeun ka Gusti tangah wae urang Sunda mah henteu ka jero tah ka dieu kulantaran ka jero Gusti teh bakal kapanggih di jero lain di luar mantak ke kunaon ayeuna teh kaparanggih nenganna ka luar terus teh kapanggih cing alapru kadieu kajero kulantaran kajero sadaya perkakas Sunda seukeut kajero kulantaran seukeut kajero urang Sunda tatanena konsepna ngahuma kulantaran konsepna ngahuma aseukna ge pan seukeut kajero kadieu kulantaran seukeut kajero mingkin jero elmuna ilmu naon ilmu pare nyi pohaci kulantaran ilmu pare nyi pohaci mika dia mingkin tungkul pi kabongkokna teu tangah. Nah ieu nu dimaksud. Nah ku kituna kulantaran ieu jadi sisi sistem. Jadi Sunda teh naon? Sunda teh lain ukur suku. Sunda teh lain wilayah teritorial. Tapi Sunda teh sistem keyakinan anu didasarkeun tinu nilai. Nilai ieu ngalahirkeun naon? Nilai silih asa, nilai silih asih, nilai silih asuh. Pasipatanana nulung kanu butuh, nalang anu kanu susah, nganteur kanu sieun, nyaangan kanu poekeun. Laku lampahna landung kandungan, laer aisan, leuleus jejer, liat tali di sistem nilai. Kulantaran sistem nilai Sunda teh komunitas anu diwangun ku hiji nilai. Nah ku kituna lamun urang rek nanjeurkeun ka Sundaan ya tanjeurkeun we alam tong ngagalian pasir tong nuaran tangkal tong nugaran batu tong nyauran nyauran walungan tong nyauran laut eta we Sunda mah eta teu. Nah ieu pokok-pokok kasundaan. Aku kituna ia mangrupikeun hiji berpikir ngeunaan Sunda. Nah simkuring kamari ngobrol sareng Nusron Wahid urang Sunda teh jalma komunitas kelompok ayeuna mah urang nyebutna ge pan anu parantos leungit jati diri babari leumpeuh yuni babari kasarumahan babari kasurupan teh lain kasurupan model tadi nu antukna hiji-hijina suku di Tatar Indonesia anu dinten ieu tos teu gaduh identitas teu gaduh komunitas teu gaduh kekuatan politik teu gaduh kekuatan ideologi urang Sunda sok urang papai Jakarta Sunda eta teh sukuna teh Betawi tingkatanana keur zaman pajajaran teh kelurahan kepatihan seep geser ke Bekasi tos teu aya geser ke Karawang terus rada abot Purwakarta ngabentengan keneh dugi kadanget ieu duka enjing pageto sim kuring rengsen mungkin kapal ide saeb sadayana naon nu ngarobah sistem naon nu ngarobah perubahan teu ngarobah masyarakat teu bisa ngigelan zaman teu miindung ka waktu mi bapak ka zaman teu nyiapkeun diri salah sawios kebijakan nu sim kuring dicanak di Purwakarta teu meunang ngabangun perumahan hiji temenang ngaganti ngaran di eta lembur
Jadi lamun aya izin perumahan menang 10 atau 20 ngahiji jeung eta lemur ulah nyieun eksklusif sorangan nyieun grand-grandan teu meunang terus saya ngaran naon eta teh komplek Kampung Bungur Sali komplek Ciwangi komplek ieu anu tos diijinan ti zaman baheula ku simkuring bade dirombak sadayana naon nek dipulangkeun ka Sarakan Pangbalikanana sabab naon sabab hiji waktu ieu bangsa ngaranna dirobah sukuna dirobah kepemilikan hak atas tanahna dirobah hiji waktu bangsa urang geus moal aya tong boro bangsa Sunda anu teu gaduh tetekon ideologi pemikiran anu kuyat urang Bali wae nu sakitu kukuh pengkuh kanu jati dirina 50.000 warga asing tos gaduh tanah di Bali kuteu tos CF jadi hiji waktu urang Bali ge moal aya kebudayaanna tinggal kebudayaan pariwisata simkuring sabaraha kali dialog sareng tokoh adat Bali saya bilang ini yang harus menjadi anda perhatian komo di urang mantake simkuring ngadamel peraturan teu meunang rakyat ngajual tanah kudu lapor bupati berarti dilanggar hese eta teh sabab naon sabab lamun ngajual tanah jang naon jang nu gering BPJ we ka bupati dan nu gering mah diubaran jang sakola BPJ ka bupati dan sakola mah disakolahkeun jang naon kunaon kuring di Purwakarta nyarek budak make motor sabab naon sabab mimitina tinu motor poho kanu sawah poho kanu kebon poho kanu kahirupan pilemuran cuel dog tinggal igel nu lain di nyanu nya di lain-lain engke orayan di bareulian orayan di paehan eta budak cuel kanu lembuna ber kitu ning hirupna robah begitu robah teu bisa asup oke ka alam industri geus teu bisa bersaing da lemah eleh kabeh kebon beak sawah beak industri teu bisa bersaing hancur tinu motor lompat kanu anjang-anjangan tinu anjang-anjangan lompat kanu beger can waktuna ruksak jadi tidieu ai bangsa deungeun terus diberean da meh robah bangsana kuring dinasehatan ku nasihat politisi kuring dit ulah teu populis eta teh ngalawan arus keun bae da pamimpin mah ulah yang populis wae pamimpin mah kudu bisa ngalawan arus Prabu Siliwangi tapi katumpur kerajaan pajajaranana kulantaran ngalawan arus pikeun karaharjaan rahayatna keun bae kerajaan bubar daripada jadi kerajaan tunduk ka bangsa deungeun ieu prinsip nah ieu ku kituna simkuring nuhunkeun jadi sistem ieu nu kudu diwangun simkuring mah titip kasundaan teh ngawitan rada naek grafikna mung poma kade ulah lepat ngokolakeunana Sunda ulah dipahami model ormas-ormas umum der marake ngaran Sunda dinu ormas laku lampahna papaling pangruksak entah kuring gak di Purwakarta pepeujeuk kade ulah nyeun ormas Sunda anu kira-kira urang can bisa ngawakanana bising urang gegedepig yang diikat make ormas Sunda nyangan duit ka mamana maledogan toko batur ngewa ruksak sami sareng nu gerakan keislaman nu dipelopori ku jalmi-jalmi nu teu ngarti Islam ruksak Islam nah ieu nu dimaksa jadi di ayeuna kasundaan mah gulem catur urang we ngariung ngadamel visi anu kiat ngawengku kahirupan ngadamel karya sastra pepelakan iinguan pendidikan moralitas sanes ceramah-ceramah diajar ngabati nenun nyulam ngarenda masak punten simkuring naon nu jadi udagan kadua ieu kapayun hayang ngarobah pikiran jalma ngeunaan awewe Sunda teh ayeuna geus dicap ku lemur deungeun babarian balangor matre nu ngeusian tempat hiburan awe ti Sunda nu ruang riung awe ti Sunda ieu kunaon pendidikan kolot di Sunda beda jeung di Jawa kolotna ngajarkeun ka budakna ngabatik nenun nyulam ngarenda awe Sunda ka budakna ngajarkeun dilipen beri werdak ka tempat balanja ieu nu kedah di mana simkuring ada mah kurikulum di Purwakarta pedesaan perkotaan tabuh genep kedah tos di kelas tabuh 11 kedah tos mulang jam 8 ditewakan anu ngarokok teu naik kelas anu nyesep sisa teu naik kelas anu nganggo motor teu naik kelas ieu pendidikan pembentukan karakter nangke karasana 20 tahun kapayun jadi lamun hayang revolusi kasundaan hiji jalan revolusi kebudayaan hiji jalan revolusi pendidikan mantak pamili taros dangiang galuh pakuan ayeuna simkuring gentos janten dangiang ki Sunda sanes ormas sanes LSM sanes yayasan tapi sistem berpikir kuring mimpin Purwakarta ari dangiang teh wibawa ari galuh teh tinu kalimat galuh ari galuh teh rasa ari pakuan teh konsistensi ajeg dinu adab keyakinanana urang gaduh namina teh gunung galunggung ai galunggung teh singkat tinu kalimat galuh nu agung teh puncak peradaban urang Sunda teh aya dinu kabersihan hate
jantan tidinya misina visi pembangunan berkarakter, ari berkarakter teh manunggal rakyat jeung taneuhna, rakyat jeung caina, rakyat jeung angina, rakyat jeung panan poena, eta berkarakter teh kuring berkarakter teh kan visina berkarakter. Nah eta jadi ngamanunggalkeun deui. Memang abot di Pusubang mah gampang ngokolakeun rakyatna, di Purwakarta langkung abot margi tantanganna abot. Kelompok Islam garis kerasna sugur keturunan Arab, rupa-rupa ai payunaneunana seueur pisan. Janten benten tapi pikeun sim kuring teu nanaon kudu di tempat anu model kieu meh jadi kawah canda di muka ngasah kecerdasan berpikir. Nah iya nu dimaksud. Nah kukituna panuhun di lemur Subang sim kuring mah peupeujeuh amanah di dieu alamna tos ngawitan eksploitasina tos ngawitan rada abot. Punten pangjagaankeun ku sarerea sabab kamuliaan diri urang Sunda mah kamuliaan di gunung, kamuliaan di sawah, kamuliaan di leuweung. Mantake ciri peradabanana teh kieu heug urang teudeun di handeuleum hieum geusan sampeureun, cag urang tunda di hanjuang hiang geusan alaeun, paranti cokot bawaeun, dituruban ku mandepun, diwadahan cupu manik astagina, dibuka kuno ngaliwat, kuno weruh kasemuna, kuno apal kabasana, kuno rancingas rasana, putra putih 3.000 begawan sawidak 5 nu hayang dilalakonkeun. Naon hartina mah engkewe mun amprok deui nuhun. Mohon eces benten dulur sate acana ngawitan dialog bilih aya anu bade disanggakeun mangrupi pertarosan atanapi oge saran kanggo urang dulur-dulur Pasundaan nya gitu. Mangga ka dulur-dulur sadayana anu ti payun ka ti Kang Acep mangga ti Kecamatan Pabukaran ka distrik mangga TDA. Oh amin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi hormatin simkuring pengersa Kang Dedi kataji ku bahasa Kang Dedi kataji ku perilaku Kang Dedi simkuring sanes bari tumaros Kang panginten pangdedel geus leungiteun atikan Sunda geus hampir sirna budaya-budaya Sunda ayeuna ngaguar alhamdulillah nganduka panginten lahir payunan simkuring menuju zaman sekolah baheula keur budak simkuring inget diajarkeun ku guru wireh tadi disebut Jakarta geus hampir liwat leungit Sundana Karawang Bekasi tos hampir malah alhamdulillah Purwakarta panginten nuju dijaga simkuring inget baheula anu ngaran pelabuhan gede di Jakarta teh baheula keur sakola lagi Tanjung Priuk ayeuna baheula teh Sunda Kalapa Kang Dedi baheula teh pelabuhan itu Sunda Kalapa leungit baheula keneh keur sakola pulau-pulau nu arageung di Indonesia teh Matra, Jawa, Kalimantan, Irian, Sulawesi baheula disebutna Sunda Besar, kepulauan Sunda Besar. Nu laleutikna Bali, Sumba, Sumbawa, Flores, Timor disebutna kepulauan Sunda Kecil. Upami anu emot kapungkur sakola sayus sareng abdi pasti diajar sejarah teh kitu. Tah ayeuna uihan. Tadi sakumaha disangkemkeun ku pangersa wireh eta teh ruksak ku sistem sarasna pesim kuring kurang setuju Kang Dedi lamun nyalahkeun ka sistem wungkul nu jelas selain sistem anu kudu alus figurna Kang oknumna pribadina jalmana jalma-jalma Sundana banginten oknum-oknum Sundana figur Sunda tah geus hampir leungitkeun pareumeun obor teh akibat memang figurna geus hampir punahnya ayeuna kadedel ku Kang Dedi simkuring ngadoakeun Kang sugan we didoakeun gigireun mah paling teu katoel lah jigana setuju urang Sunda ya di dieu anu ngariung di dieu maksudna mah ki Sunda anu ngariung di dieu lamun ningalikeunna wawasanana kana gagasanana mudah-mudahan urang doakeun atuh ka payun mah Kang Dedi teh ulah ngan ukur nyangkeng Purwakarta amin kudu teh beureun minimal kudu Sunda amin berbeda kitu Kang sanes patarosan ieu mah mung ngelingan ngingetan wireh tadi sakumaha carioskeun Sunda leungit teh kanyataan bilih teu percaya tanyakeun ka ilmu sejarah ka guru baheula kitu kepulauan apa namanya sanes kepulauannya kepulauan Sunda Besar leungit kepulauan Sunda Kecil sirna Tanjung Sunda Kalapa tos gentos nami mudah-mudahan kapayun sakumaha ka hoyong Kang Dedi ka hoyong urang sarerea mudah-mudahan ieu teh sing jadi pangemot-ngemot supados urang nya urang dukung we sugan kapayun mah janten pupuhu urang geun bae lah teu pupuhu di birokrasi ge atuh pupuhu riungan di dieu ngan saya nama pangitan di birokrasi mah tiasa aya nyangkeng kana aturan pangitannya kus bae tadi teu meunang naik motor budak ngucan sawawa
teu meunang ngajual tanah di Bali gitu da Pak. Ayeuna tos eleh pangintennya bangunan teu meunang ngaluhuran tangkal kalapa. Di Bali teu meunang ngaluhuran tangkal kalapa. Budayana masih aya nu sae kitu. Rupina sakitu pangarsa. Teu di walar panginten ieu mah pangjeujeut kanya asing kuring warga Pabuaran anu kakarakang padahal mah sering ka sepuhan abdi gaduh sepuh di peler kan sering nyarioskeun Kang jadi nembe ka dieu cenah mohon atuh ngan biasa rada kirang saya Kang teh di mana butuh unggul sumping tanya Kang. Mudah-mudahan ulah butuh urang unggul butuh rakyat ge sing kerasa sumping panginten kitu rupina billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Acep penten Sekedapnya urang sambungkeun. Urang teh kudu jujur yang Sunda terus teu aya. Terus bubar. Disaprakna kerajaan Pajajaran bubar. Kan tos aya di Nulaguna ge kan Paranggo Katari Kolot terus Mandala Wangi ngaleungit kan geus aya. Saprak Sunda bubar terakhir anu nyangking amanah kerajaan Sunda teh pan Sumedang Pangeran Besan Ulun anu di Pasihan di Serenan Mustika Binokasih anu beratna 10 kg emas murni. Mustika Binokasih 10 kg emas murni teh nandakeun yen kerajaan Sunda teh berat beunghar. Mantaknya puseurna di Pakuan Pajajaran sim kuring muter di Bogor ayeuna hampir walungi. Ya kapenda kunaon dipuseur di Bogor sabab Bogor teh tanah nupang subur-suburna. Sagala tangkal hirup, sagala lauk aya dugi ka emas-emas ge aya. Kadituna tiasa sistem ngawangun Tatar Sunda teh kan tadi. Putra pitu 3.000 saudak begawan sawidak 5 urang Sunda teh gumantung kana gunungna. Gunung kanu susukan kanu walungan jadi bendungan sistemna ieu Sunda teh sistem perairan manteke ngaran di Sunda pasti cai eta keyakinanana janten aya atau kritik sim kuring ka urang Sunda atau kritikna naon kunaon sih ayu urang ai cai di lemur batur ku urang disucikeun ai cai di lemur ku urang dikotoran kan lieur. Nah disaprak kerajaan Sunda bubar geus anu ulun masihkeun ka kawasan ka putrana ku putrana diserenkeun ka Mataram. Saat diserenkeun ka Mataram, tata kebudayaan Sunda dirombak. Ngawitan aya Raden. Raden teh kan desana soresan budaya Sunda. Janten upami aya di Tatar Sunda ngakeun menak Sunda Raden, sanes eta menakna Mataram. Oh eta teh Mataram masih ka kawasaan ka tiap daerah, jadi pamimpin di wilayahna masing-masing, dipasihan gelar Raden tapi emasna teu didikeun. Pan Raden mas di. Satos eta tata titi Sunda dirombak. Janten Jawa. Nah, tapi kabudaya ge unak usuk basa nu tadi kaseluruhan kasahanapeun eta sanes Sunda, eta Mataram. Urang Sunda mah ngomong sapokna ngadek sacreknya. Jadi teu aya tingkatan bahasa. Jadi brawe ngomong Sunda mah ulah sieun salah. Sah gitu. Yes. Ya, feodal eta mah. Gitu, bro, we cenah. Yeah. Abdi mah cenah teu tiasa nyarios halus, nyariosna kasar. Urang kasar lain bangsa halus. Lain makhluk halus urang makhluk. Nah, dugi ka sim kuring punten nya. Ayeuna sim kuring nyarita di Payunan Rahayat, di Payunan Guru guru biologi cingra lamun ngajar dihareupeun murid ulah ngaganti memeh ku pagina. Oh jelema kabeh ribut. Sok kamari diperdebatkeun di Unpas sim kuring. Nah, dijelaskeun ka profesor-profesor nu di Unpas kamari, ngarti man bener. Cek kuring teh kumaha? Lamun urang memek diganti ku pagina ngahina urang Sunda. Ngahinana naon? Memek mah bahasa kotor. Ai pagina bahasa biologi, berarti bangsa Sunda teh bangsa belegung. Cek kuring teh sederajat memek jeung pagina teh hiji bahasa anu sarua. Guru biologi meunang ngajelaskeun anatomi tubuh teu nginjem bahasa asing, make bahasa sorangan. Ulah make litoris itil we cek aing teh. Jadi ti ayeuna coba omongkeun naon di mana salahna. Cek aing teh ulah penis kontol we geus. Nah, beuna. Ieu bahasa ilmiah, artina urang geus kieu percaya diri. Ieu bahasa urang, bahasa biologi, bahasa pengetahuan, bahasa Gusti Nu Maha Suci, Pangeran Nu Maha Kuasa, yang tunggal, numur beng alam, bahasa tauhid, sarua derajatna jeung Allah. Nah beurina ge. Nah, ieu jeung naon ngawangun, yen urang teh sejajar ti spiritualitas jeung bahasa mana wae. Sederajat di nu pengetahuan jeung bahasa wae sabab bangsa urang teh ti nu sepanjang sejarahna geus peradabanna sarua jeung kuno, leuwih peradaban Sunda dibanding peradaban Romawi jeung Yunani. Leungit. Nah, disaprakna bubar Pajajaran, ayeuna kudu mulang ka mana? Mun revolusi kebudayaan, revolusi kasundaan, kudu dimimitian ku pengetahuan. Kuring nyarita, kamari geus ngumpulkeun para pemikir, cing. Cek urang teh, sok asup ka perpustakaan, tingali urang Jawa, kejawen aya bukuna, arsitektur joglo aya bukuna, macapatan aya bukuna, pepernian Jawa aya bukuna,
Pari Rimbon aya bukuna, Keris aya bukuna, penuh perpustakaan ku pikiran-pikiran sistem politik Jayabaya aya bukuna. Tapi ka urang Jawa matok, urang Sunda mal bisa jadi presiden. Nyen ramalan judulnya Jayabaya, noton negara aing ngira kabagian anak. Da aing mah teu tetok. Kan itu teh desain politik jangka panjang. Nyen deui ke ramalan anyar, yang calon presiden geus Pak Jokowi teh na ngaranna. Di ngarana jili ramalan anyar itu kan stigma politik kudu ku wal dilawan lain ku ririungan mata kuring kamari nantang ke pemikir Bandung wah ini disiapkan 3 miliar nyieun buku nu aralus sok sebarkan di perpustakaan mimiti revolusi kebudayaan cek kuring teh kuring nyaritakan diuji kamari kuring diuji pemikiran kuring ku 20 ya diuji setiap profesor bingung ieu filsafat ieu politik ieu sosial kebudayaan ieu epistemologi nah rupa-rupa geus kumaha dinya wejieunkeun buku pikiran kuring kabeh nah ieu buku ti mimiti filsafat kudu diguar filsafat Sunda saha sumberna datang ka Baduy sampeurkeun puun ngobrol jadi buku datang di Cipta Gelar sampeurkeun tanya pare Sunda aya sabaraha hiji ulah di Sangyang Sri wae aya pare terus lahir nah revolusi teh can pernah aya revolusi tanpa teu lamun teu make pemikiran kebudayaan jadi kudu ku pemikiran heula engke kapetik hasil kalabuah engke 50 tahun ka hareup 100 tahun ka hareup moal bisa ayeuna nah ieu revolusi pemikiran jadi awitan ti pemikiran Sunda jadi lamun jelema trek nanya ai sejarah Sunda teh mana tah nu bener tah buku sejarah Sunda kabeh kuring tanggeus ayeuna nyen sejarah Sunda bukuna menang saha nu kuring percaya menang Ridwan Saidi budayawan Betawi leuwih logis cara berpikirna 500 halaman selesai anggeus ke pasti ribut orang Sunda sabab buku sejarah Sunda ditulis ku budayawan cek Ridwan Saidi teh gue orang Sunda tapi gue orang Palatehan orang Kepatihan Betawi nyiraskeun omongna teh kok jelaskeun mana jadi teu kake anu dinu sepanjang sejarah urang teh kerajaan teh eta teh kerajaan Sunda salah eta teh loba nu penjajah eta teh anu ti India anu ti mana ka dia ngadon ngajajah ka bangsa urang peradaban hancur ku serangan ti India ti kerajaan-kerajaan ti ditu nah ieu nu dimaksud da tidinya kudu dipulangkeun heula mantah ke ku kuring pan di Lambangan di Purwakarta masang cetok dibalikeun eta teh simbol eta teh kuring teh keur malik-malikeun hiji perkara dibalikeun hiji urang teh kudu malikeun tinu pengaruh kebudayaan Jawa Mataram dua kebudayaan India terus dibalikeun tapi ka si nan ke kapangi oh Sunda teh ieu tangke ngadamel tah ieu ke ngadamel kekuatan nagam bisa diturutan di Purwakarta kuring nyieun peraturan budaya desa nomor 70 2015 eta peraturan teh naon sih lamun nek ditalungtik sok lah pek adopsi ku Subang eta peraturan teh mere otoritas bupati atas nama negara atas nama konstitusi atas nama Pancasila jeung undang-undang dasar 45 ka desa ka masyarakat desa pikeun nyieun hukum di lemburna sewang-sewang eta teh nanjirkeun kasunaan lamun ngarti mah jelema hartina naon kudu nyieun hukum di lingkunganana hukum ngeunaan cai hukum lingkungan hukum adab antar keluarga hukum gotong royong tapi cek kuring ditulis gotong royong teh naon falsafah bangsa Indonesia cek kuring teh aturanana di mana letak falsafahna kabeh ge cenah kumaha cek kuring teh kieu gotong royong jeung aturan engke lamun ngagotong royong asupkeun database di desa nomor hiji gotong royong si A si B engke pamarentah lamun mere bantuan bikeun ka numpang rajina ti nomor hiji tepi ka nomor 100 misalna ka nomor kahandapna tong dibere nah engke hukumna nu gotong royong cek aing teh mun gering tong dilongo kahuruan tong dipareuman mun hajat tong disampeurkeun paeh tong dikuburkeun jieun engke nyen di hukum lingkungan pan urang misalnya penambangan jeung nu sejenna aya aturan ti Jakarta ti Bandung oh undang-undang segala macam rusak di Kalimantan ge didudukan engke dijieun ku aturan adat eta teu meunang setiap kegiatan eksploitasi sumber daya alam kudu meunang izin ti majelis adat desa direkomendasi teu direkomendasi nyen pabrik aya ge regulasi izinna meunang tapi engke limbahna kudu kieu aya ahli lingkungan tiap desana maju negara tapi ka tenaga kerjana jieun pelatihan jadi desa teh boga kekawasan anu kuat dinu ngajagaan kuring kan di wawancara ku salah sawios wartawan di Inggris kenapa saudara berbuat seperti itu nah saudara berarti melanggar hak asasi manusia cek urang teh teu bisa pan kuring ka Inggris ge kudu boga duit heula kan kudu nyieun heula deposito kudu moka visa kan hak kuring datang ka Inggris tapi ku Inggris diatur cek kuring ke hotel ge ngalanggar hak asasi naon buktina mun asup ka hotel teu meunang mau dahareun aya jamna cek kuring teh keur cicing di restoran kieu jam 10 di Pareuman listrik mohon maaf Pak waktu restorannya sudah habis aya aturan anak cek aing teh kuna ka komplek tentara ka 312 ka Arbed teu meunang make motor tarik hayo abung teu di baredog mah asup ka komplekna teu meunang leuwih ti jam 8 aya aturan
tengah ngarahap kunaon desa di Arantep sia jelema asup jam sabaraha we meunang gemerang burung teu ka jam sabaraha we meunang saha we meunang kiih menang ngising menang maledogan menang ngaruk di mana berarti negara hancur eueuh sistem di negara batur eueuh di Amerika negara paham kebebasan imahna diatur hareupna bahan bakuna tinu kai di Jepang bahan bakuna tinu kai eueuh di Amerika jelema budak make motor babalapan eueuh di Amerika nu nyetum cai di walunganna lauk salmon sing geleber orai ge sing goloyor di Amerika bebas nah di urang hancur di Amerika aya kebebasan siga di urang teu diatur negara jam 8 jelema sare eueuh nu gigitaran kuring setengah jam 8 minta cai ke resepsionis jawab seluruh pegawai kami sudah istirahat bapak silahkan ambil air sendiri ke belakang ke bawah luar biasa di negara pemegang demokrasi asup ke bandara pariksa diintegrasi setengah jam naon sababna kuring teu balanya duitna anger teu dibalanyakeun aing dicarekan cek sak diatur jadi negara nupang bebas-bebas nah Indonesia Subang Purwakarta kiih menang di mana wae ngicing menang di mana susu nyabak bujur cocorowokan menang mitnah batur negara nu bebas ya teh negara hukum nah iya nu kudu dibalikeun ngawangun di mana jadi kampung adat model Cipta Gelar model Baduy itu bisa dikonsepkeun di lemur nyeun wengku adatna di lemur kudu nyieun sistem lemur teh ya lemur teh idealna imahna kudu sabaraha hiji kudu diatur mau teu kacau gitu kacau di negara sagedeung deui sabab naon letak aya sekian meter imahna kudu sabaraha hiji aya ilmu nah aya aturan tata ruangna di nu kasunan urang mah geus padedet dodot geus pupa beulit hancur teu bisa ieu paling pang jeung hukumna Allah Allah nya hukum teh aturan alam mere rezeki ge liwat kabeh ge melalui teu aya Gusti Allah langsung mawa bajigur pan teu nah dinu prinsip kuring ieu nu dimaksa nah ieu nu kudu dibenerkeun konsepna atikan pendidikan konsepna keluarga nu kudu dibenerkeun konsepna negara pamerintahan anu berbasis Kasundaan teh nu nyekel deleg kanu tetekon kolot nah jadi revolusi kebudayaan kedah dikawitan ku revolusi pemikiran jadi mungkin kedah aya filsafat Sunda antropologi Sunda sosiologi Sunda ketauhid urang Sunda terus dipudar karek jadi sistem keyakinan nah naon anu hebat di Jawa itu kan sistem keyakinan kejawen urang Jawa nek naon wae agamana kejawen nek Muhammadiyah kejawen anger nu NU makomo kejawen buktina naon sekatenan di Jawa masih keneh menang bageula mah urang dicarekan teu meunang grebeg suro segala macam akhirnya para maju urang nu katinggaleuan nah jadi urang jawen eta titik anu di mana-mana geus nguasai Kalimantan Sumatera tepi ka Papua nah iya di mana hijina urang Sunda sistem keyakinanna can aya tepi ka ayeuna disebut Sunda wiwitan teh sieun sin teu asup ka surga nuhun ya atur nuhun manawi aya patarosan mangga di urang Bismillahirrahmanirrahim sampuras rape wilujeng bengi ka sadayana wilujeng bengi ka hatur wilujeng sumping oge kangge pupuhu dangiang galuh pakuan Kang Dedi saparakanca oge sadayana anu hadir di ieu panglinggihan Dayo Subang Pajajaran dipayun manawi satu acan abdi aya anu bade didugikeun ka pangersa dangiang galuh pakuan aya anu bade dihalengkeun minangka panyambung tadi atos didugikeun ku Kang Dedi silip silokana mansa nungan dina jantung rasana kal jadi tangkal dirina dipapaes ku caang carawang hatena gedang aku ka Gustina terapkeun dina pikirna tarawang canggulan jeung bentang nu bakal jadi wali alam dunya caangkeun rasa pikirna nu opat lima pancerna sakti lindung nama nusa ulah ngarasa nu bogana ulah ngarasa pangluhuna aya beurang
aya pecing aya wetan jeung kulona eta sakabeh aya dina diri urang. ganti sawer. Enggak lupa kuan oge sadayana tadi sakumaha anu didugikeun ku Kang Dedi aya anu nyambung emutan simkuring perkawis nilai-nilai kasus tapi aya oge anu rada teuing Dedi Kang simkuring naon anu didugikeun ku Kang Dedi perkawis Sunda teh tos ilang cek simkuring rek nurutan cek aing akeneh Kang Dedi Sunda teh hartosna Sunda anu tadi diuningakeun ku Kang Dedi leres sami sareng naon anu aya dina emutan simkuring mung kuring mah ngartoskeun Sunda teh bahasa karang-karangan kuring teh poe cenah bahasa Inggrisna ari panon poe teh puru bahasa aing bahasa kuring teh hartosna nu moncorong teh naon anu hurung teh naon nya eta bebeneran teh naon anu tadi diuningakeun ku Kang Dedi silih asa silih asih silih asuh silih aping silih geuing sabar eta bebeneran jujur eta bebeneran adil eta bebeneran bijaksana oge eta bebeneran ku sadaya sifat 20 anu kagungan urang da nanaon da teh dada janten Sunda teh anu moncorong dina dada Kang Dedi kiwari masih kene seueur jalmi-jalmi anu biara eta nilai-nilai naos henteu disebatkeun henteu tiasa disebat anu sifat tulas asih masih aya nyaah deudeuh masih aya anu ngagaduhan sifat jujur masih aya ciri yen Sunda teh masih aya kulinggihna Kang Dedi di tempat-tempatan nyanda pamikiran anu luar biasa eta nandakeun Sunda teh masih aya ayana janur di dieu ayana gamelan di dieu eta nyirikeun Sunda teh masih aya Sunda teh masih aya ngan panginten pangemut-ngemut urang hurungkeun ku sadayana ieu nilai-nilai kasundaan teh sapuk naon anu tadi diuningakeun ku Kang Dedi nyambung perkawis dulur urang sanes mangsa ukur dina wujud dohirna wungkur dulu-dulu urang teh tadi Kang Dedi medar perkawis caina taneuhna angina tur panon poena cenah cahayana papat kalima pancer eta kabeh dulu-dulu urang eta kabeh aya dina diri urang kunaon cenah ayeuna aya banjir kumargi urang sok pirajenan poho syukuran kacai jeung kanu nyiptana kanu ngagaduhan lamun urang rek mandi wae kadang sok saraosna gejebur sugan urang duh nganuhunkeun dinten ieu aya cai anu ngalir pamit aya cai mah moal tiasa ibak moal tiasa wawasuh kitu panginten atuh ku ayana angin anu ngagelebug cenah angin topan beliung urang teh sok pirajenan seueur hilapna tibatan emutna urang dina wengi ayeuna tiasa calik ngariung di dieu teh ku ayana angin oge tiasa ngarenghap tiasa ngapan nyesep segerna angin nah urang anu hunkeun dina wengi ayeuna nuhun angin pami anjeun teu ngalangkung mah 20 menit teh kumaha raosna sapertos kitu manawi apunten salajengna abis sapuk sareng naon anu tadi diuningakeun ku Kang Dedi perkawis anu saati cenah perkawis gotong royong jadi eta nilai anu luar biasa urang Sunda kudu ngartos kudu dugi kana gotong royong anu saestuna sahate sapikiran satujuan tapi anak hate anu kumaha hate anu wening bersih sakumaha anu tadi diuningakeun Kang Dedi hate anu dipinuhan ku cahaya anu moncorong hate anu dipinuhan ku kanyaah kadeudeuh ulas asih ari bijaksana hate anu resep tutulung teh anu tumampi anu tepetot syukuran ka Gusti anu Maha kia ieu riungan teh janten berkah oge janten ngahirupkeun manah emutan urang sadayana yen urang Sunda masih yen urang Sunda tetep kudu jadi anu pantandangna panghurungna kunaon ku sasarengan urang ngahijikeun sabeungkeutan sahate sapikiran satujuan ngahirupkeun deui naon anu namina silih asah silih asuh silih aping silih geuing silih wangi silih seungitkeun amin hatur nuhun sateu acana billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Ya hatur nuhun komisi teteh tos ngaraos Sunda teh tos kapendak kuring mah dugi kene can kapendak. Can kapetandakna margi satos sabubarna saburakna pajajaran sistem tata nilai kasundaan tos janten sistem dinu kenegaraan. Mohon panan poe moncorong keneh di belah wetan tapi urang Sunda purni tengaku kapanan poe nagara tengaku kapanan poe bukti negara tengaku kapanan poe geuningan teu aya desain arsitektur rumah Sunda anu ngatur yang imah teh kudu nyang hareup ngaler jeung idul anu ngatur kudu aya janela di belah wetan janela di belah kulon anu kalituna pami di birokrasi bakal ngalahirkeun efisiensi pengelolaan keuangan ti listrik ti AC tim kuring ayeuna nuju ngadamel gedung kebijakan bangunan SD jangkungna kudu 5 meter hateupna kedah nganggo injuk margi eta bagian tina sistem kasundaan atau kanu injuk panan poe diserap ku injuk nas ka ruanganana efisien bandingkan sareng kenteng bandingkan sareng seng bandingkan sareng partikel-partikel nu sanes janten mangga linggih ka pendopo Purwakarta ini tos nganggo ngawitan nganggo injuk nah konsep ieu kan dianggap konsep katinggalan mantake eta nu kahiji nu kaduana sok atuh pangtunjukkeun lamun Sunda aya sistem ageman Sunda teh naon diakui teu ku negara lamun Sunda teh aya ceuk pangtunjukkeun atuh sistem pemerintahan Sunda teh nu mana lamun Sunda teh aya cing pangnunjukkeun sistem pertanian Sunda teh nu mana anu tatali paranti karuhun teh sistem tata ruang nu akomodasi pikiran-pikiran Sunda teh mana teu aya pan upami teu aya memang teu aya nah ayeuna urang kedah kapenak deui mantak sim kuring nyerat kabingungan kuring ngeunaan Sunda dinu lagu judulna teh pangumbaraan tuh dongeng truk anjang. Nah, kukituna janten upami bade ngawengku ka Sundaan teh kedah mulang kasarakan pangbalikan. Pami mulang kasarakan pangbalikan kedah muka buku-buku literatur Sunda nu dibeul literatur Sunda nu aya di saha guar kolot-kolot geura catet kalimat-kalimatna nu jang jawokan nu dianggap jampe jangan kadugalan padahal mah karya sastra urang teu dikumpulkeun deui tidinya urang mun peradaban oh kieu jadi engke lahir tata arsitektur Sunda tata ruang Sunda, sistem pertanian Sunda, sistem perkebunan Sunda, sistem pengelolaan kelautan Sunda, sistem pengelolaan kehutanan Sunda, sistem pemerintahan Sunda, sistem sosial Sunda. Awangku aya ilmu pikihna lamun ceuk bahasa kiai mah. Kayak buku aturanana aya peraturan tiap diri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana eta. Pamitos eta nanjeur ka kasunahan anjeun. Ieu nu dimaksad ieu bagian margi sim kuring tetep gaduh hiji prediksi kemarin nyeratkan. Satu tasna Nusantara tekan kampung rumah Nusa Antara yuk daerah Pajajaran Majapahit maju pesat jantan Indonesia saatos jantan nami Indonesia dugi ka ayeuna teu acan berjaya sistemna lepat tata nilainya lepat rujukanana teu aya kan si kuring nyarita apa cenah urang teh negara Pancasila ketuhanan yang maha kemanusiaan segala macam cing manunjukkeun mana nu ngatur kemanusiaan mana undang-undang nu ngatur persatuan mana undang-undang nu ngatur keadilan kan teu aya anu diatur undang-undang ge eta we hungkul kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan undang-undang pemilu we teu reuneun ganti-ganti nu sanes mah teu mirose teu aya konstitusina kosong imajiner nah Sunda ulah jadi imajiner ukur lamun Sunda jadi imajiner lempong-plong ka mana ngaralamun aja lamun ngalamun teh jelema nu putus asa geus leungiteun pangharepan jadi urang ngalamun urang pulangkeun deui sistem ngawangun ti nu wengku nu aralip ti kampung-kampung ditataan deui kasundaanana terus di ngadamel aturan di wengku deui aturanana engke di kampung dijieun katangtusan sing saha wae warga mana wae nu lebet ka kampung ieu bahasana kudu rek urang Batak rek urang Palembang rek urang mana wae kudu ngomongna ku bahasa Sunda da urang ge lamun datang ka Inggris kudu bahasa Inggris ngomongna teu ngalanggar hak asasi manusia henteu saha wae jadi ulah nyanak agama nyanak wae kebudayaan kuring ditanya berkata kebudayaan wayahna kudu ngomong make bajuna kudu kieu sabab ieu baju nu luyu jeung kasundaan baju luyu kasundaan teh lain persoalan kampret jeung ikat tapi luyu jeung panan poena temperaturna sabar derajat si panan poe teh lamun temperatur sabar derajat ieu kain kudu kain naon ketebelanna kudu sabaraha bahan baku kainna kudu tinu naon daya rumusanana sadayana ge nah kugituna hatur nuhun lah ieu grup kesenianna saya pisan gitu keren gitu Pak Jumaah ke Purwakarta di Sumang 10 juta lah kesenian Insyaallah hatur nuhun nah, jadi tapi kanggo ngagaluh alat kesenian bagi kreativitas tah cinggra ngomong kasundaan orang ngomong kasundaan sok bandingkeun bonang Sunda jeung bonang Jawa jauh kualitasna pangtunjukkeun atuh di mana tuh nyeun gamelan nu berkualitas Bogor goreng naon sababna sabab urang Sunda nyeun gamelan teu dianggap ibadah beda jeung Jawa beda jeung Bali beda urang Bali mah gamelan teh sarana ka Gusti jadi mun nakol kenang teh ka Gusti mun nabeul gambang teh ka Gusti
mun abe bonang teh ka Gusti mantake nyeun bonangna ge nu pang alusna bahan bakuna ge nu pang hebatna gamelan di Jawa itu di Solo itu mun ngadamel gamelan puasa heula sabulan. Pak Bupati saya puasa dulu ya puasa dulu aja nanti baru bikin. Jadi ngahita nilai spiritualitas tinggal orang Sunda gamelan dibalangkeun kendangna dilengkahan bonangna ditincak bahan bakuna nu panggorengna komo lamun nyeuna Pemda mah diproyekkeun semua bener pasti sola bonangna teh ketuk sebab nu diutung teh bati 10% kuring di Purwakarta lamun nyeun gamelan teu meunang ku Pemda kudu ku Bupati langsung ku Bupati nu mesena ti mana bahan bakuna naon kuring nu nangtukeun teu meunang ku staf teu meunang di tender ke sabab ya bahan spiritualitas nah didinya gitu ya jadi didinya orang kudu mulangkeun kasarakanana jadi ieu nu kudu dipulangkeun jadi kulantaran nu tadi nasa Sunda teh sajajaran samparan saageman jadi urang jeung caina kudu saageman kulantaran urang jeung cai saageman kudu pugu ukuran nu cekeun caina ulah eleh kurang Jepang kudu jeung taneuna sageman jeung gamelan sageman jeung bajuna ge kudu sageman sapake artina kudu sarua karituna aya wibawa ya harisma jadi ieu nu disebut totalitas ieu nu disebut tauhid nu manunggal jadi teu diwilah-wilah jadi teu aya istilah urusan dunya urusan akhirat teu aya sadaya urusan dunya kulantaran sadayana urusan dunya perkara akhirat Gusti nu ngaturna tong diatur ti ayeuna gitu diatur ti ayeuna mun diatur ti ayeuna urang nyarieuna imah ti surga ti ayeuna ulah sok ngajualan surga kapling surga apal ge encan di kapling-kapling nah iya nu dimaksud nah kugituna ieu nu dimaksud ieu pulangkeun ti ayeuna kasundaan gamelan nyimpen ulah sembarangan kada ditempatkeun di tempat anu sae tempat anu mulia di tempat anu terhormat margi gamelan teh hiji perkakas nganterkeun urang ka sawarga nganterkeun urang kanu kajemaran rasa kadituna ngamanunggalkeun urang jeung Gusti nu Maha Suci jadi sadaya tak ngamanunggalkeun jeung Gusti cai ngamanunggalkeun jeung Gusti panan poe ngamanunggalkeun jeung Gusti sadaya nu ala di alam ieu ngamanunggalkeun jeung Gusti teu aya nu diwilah-wilah tuangeun naon ngamanunggalkeun sareng Gusti nah kukituna diri jeung Gusti teu aya watesna kulantaran diri jeung Gusti teu aya watesna satung kebing langit sakrong keraking jagat sadaya kamuliaan ka Gusti nu Maha Suci atuh nuhun wilujeng kasadayana mudah-mudahan wong ieu jadi wengi pangharpan mudah-mudahan Sunda nu geus burak saburakna pajajaran sing kapenak deui ngawujud sabale gandrung sabale nyungsung sasunda sasiliwangi cag sampurasun itu anu kepihatur semoga aya manfaatna hatur nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tanggilap dukung terus channel Sundaisme Pepeling wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh